Itu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iana hormati ajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda, ditengan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah. Resep teman maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Tepat-tepat. Masih Kang Guru ya? Kang Guru teh lompat ka jurang. Ibu Bapak Guru kumaha darama? Kang Guru eta Kang Guru deui. Kang Guru ngakubang tomat. Ibu Bapak Guru masih semangat? Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Eta hiji nama. Pami Bapak Ibu tadi ngadugikeun kangengan beres santos gitu. Santos yang nggak beres. Nu penting pamitan urang uing tepat waktu. Santosnya. bahasa Ibu kurang Sunda. Sapopoe kadek lali sasauran bahasa Sunda ka indung jeung ka bapa kalanjut jeung ka